Kita gogoleran, ai bete ai hudang geus, dekeun maghrib abah teh buru-buru we. Kacai dulu we salat. Ai geus salat, aya bus ka imah abah teh. Pamajikan teh sangu can asak, heueuh gigi kene, sayurnya kitu kene can asak. Abah teh rek buka, eueuh keur buka. Abah teh eta we ka kabatan rek sagur teh ceng aku ieu puji ba nah jang eta abah moal doraka lamun bakal doraka bener abah teh geus moal deui jadi buka kujima gitu buka kujima eta da heuh can arasak apa sangu can asak cai can asak angeun can asak salat maghrib geus da awan buru-buru eta salat maghrib buru-buru ai bari mana tinggal buka encer tah eta abah moal doraka lamun moal doraka abah moal deui lamun teu bah heukeun bae meureun tah eta teh heueuh aya doraka mah henteu Mang Jojo. Oh kitu henteu doraka mah eta teh makruh hukumna eta teh buka kujima mah Mang Jojo. Makruh teh hukumna teh Mang Jo. Mohon. Imam Nawawi dina kitab Nihayatuz Zain nyaurkeun kieu. Adamu husuli sunnatin. Ya, eueuhna kahasilan sunat. Ya, ari eueuhna kahasilan sunat eta at-tajilu bil jima'i lamma fihi min id'afil quwwati. Eta at-tajilu takjil bil jima'i kalawan jima lama manakala min id'afil quwwati tina kelemahanana kakuatan ngalemahkeunana kakuatan keur mah leuleus kata mah buka ku jima rek teu leuwih leuleus kumaha Mang Jojo teh ngaplek tapi Mang Jo aya salah satu sahabat Nabi Mang Jo Ibnu Umar. Nah Ibnu Umar mah nya dina kitab Kitab Al-Mu'jamnya. Nah dina Kitab Al-Mu'jam aya cacariosan kieu ti musannif. Rubbama aftarabnu Umar. Terkadang ngabukakeun Ibnu Umar alal jima'i atas jima. Jadi Ibnu Umar terkadang bukana teh ku jima Mang Jo. Manakala eueuh korma, manakala eueuh cai, maka disauran bojona Mang Jo. Oh gitu. Abdi mah teh disauran wah buseur we. Ngan Mang Jo eta teh heuh urang teh naon atuh da ngeunah teh eta teh Mang Jo. Hanya kitu teh we. Awas segan teh cengong ge aki-aki ya. Ya Allah. Aduh ya santri pribados ya. Segan teh cengong ge ya. Oh Ari abah nu teh apal makan kudu harus kita tanya ulah sampai ke bodo kata tolong. Bener. Tah abah teh kamari ngalasanekeun kitu. Iya teh memang siga anu heureuy pertanyaan tapi alus sih pertanyaan gitu. Halus pertanyaan. Memang ieu teh siga anu heureuy pertanyaan tetapi puguh aya aturanana dina fikih Mang Jo. Oh gitu. Nya kitu atuh Mang Jo wilujeng saur ka sadayana gitu Mang Jo. Wilujeng saur ka nitizen sadayana urang ngalaksanakeun ibadah saum anu gagenep. Subscribe gitu Mang Jo. Subscribe. Like gitu Mang Jo, like. Like ya. Nyukai. Share gitu Mang Jo, share gitu. Share teh bagikan Mang Jo. Share kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu bae ti Abah. Kamang Uwan budak dulur kitu garawi. Kamang Uwan budak dulur tah. Uih we ari bade boboran mah saum mah di Kalimantan.